Buah yang keresek. Bu ya sabaraheun. Ya neng jantan 38.000-an. Bruh. Alah nih kan ibu poho di tadi teka bawah. Huh? Belah bu ngunjuk gerak ya. Ah mungan neng hari nganyuk lama di kene balanja anak neng tong jadi weh deh neng dia ke neng aja neng dia ke neng geus tong jadi neng balanja neng Bruh. karena neng Winda ngajantang di dia eta neng ieu neng Winda bade nyanak heula tapi panda ibu oge teu acan ngelarisan neng pamali. Oh, nyantos atuh Bu mau jadi meser bisa jadi ngararisan. Aja. Neng Winda, Naon bu? rek ka mana neng? Reka hareup. Naon gitu bu? Buat nih HP ieu panggesekeun duit neng ka briling. Ya yang main utang, warung itu rek dibelikeun deui kana dagangan. Nya HP nya nengnya. Gitu. Ya neng pina. Oh nya bu, atuh angkat heula nya. Nya. Bu ya cis teh. Nuhunnya neng. Neng, ari setrukna mana atuh? Neng naon ari neng? Engko cuk ibu bieu mana strukna cenah. Lain setruk kitu ari neng, eta setruk ieu duit briling. Bruh. Neng, tinggalikeun yang mina tieukeun bika seurieu tinggalikeun. Ya. Neng Winda. Rek ka mana neng? Bade ngalakeong, Kalah keong jang naon neng jang meri. jang dengan sangu. Nah, keong dijieun dengan sangu kawas jang meri wae. Pan dengan sangu mah itu loba di warung ibu neng. Ah, data buka duit, bari rek meuli dengan sangu ka ibu na oge. Atuh neng teu boga duit mah bae nganyuk we. Atuh ten ibu biasa lagi sok nganyuk. Ah, embu ngajuk ka ibu masuk diomong-omong ka batur. Bruh.